Astagfirullahaladzim. Kunaon ari Syekh Ilham? Oke. Kunaon Syekh Ilham? Oh maek hutang ya. Mau Ari sia umay besok itu kasih Ilham teh. Pugus Ilham teh. Oh obe. Terus kunaon maneh atuh ha? Atuh mun tempo ku kalian tuh. Sampah. Tempo naon deui ha memane. wadidaw, tempo euy ganda. Ki. Manda randa mai euy. Mana mai randa orang sikat. Randa ya, tapi mantan tempo. Waduh heuning euy, mantan numpuk mantan. Sampah. Kok ieu teh bisa jadi sebab akibatna banjir. Terus mun geus kieu salah saha? Anu salama anu micen mantan nu jorok lah. Mantan sampah. Ke bisa nyalakeun warga disadiakeun tempat pembuangan sampah. Mah moal micen sampah sembarangan. Kuduna operator teh pemerintah teh ngecek setiap lokasi. Heueuh nya ai ku kitu nama urang teu bisa nyalahkeun satu sama lain. Mun geus aya musibah kakak apa salah-salah, Mai. Oh, Mai. ai kuduna. Ai kudu ngandekeun wae pamarentah mah da moal bisa kabeh kahayang rakyat bawah teh kabul. Iwal ti balik deui ka urang euy, masing-masing we tulah. Man urang mah kasih seret ku zaman milenial. Ku ayana telepon teh anu kebersamaan teh jadi sunyi ha. Kamari teh aing. Gedog we. Nu lain mah ngomel HP, aing eueuh beuteung ngawangkung. Budaya tengah hirupkeun jiwa. Barudak ngerti tentang ngebaca. Guru mere teori tentang ningkat bumi. Fred nya konsumsi sepopoe. Harus ngagerus akar tradisi. Hirup ayeuna teu nanaon asal beunghar. Kabeungharan matak sagala. Galana kabeungharan jadi puncak cita-cita. Kadang ayeuna perbedaan tangtu tahua harta tahta anu ngaranna dulur bisa jadi batur, anu ngaranna batur bisa jadi dulur. Kabar ya anu can bergabung kana teh ieu. Tombol pencet tombol. Subscribe terus loncengna nyalakeun. Ting Terus tong, share ting kana anu can apaleun.